Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu bapak para sadaya sadayana anu kuring nipin hormat. Syukurin yang rawuh rasa syukur langkung tipayan hayu urang panjatkeun ka Gusti Ilahi Robi. Salawat miwah salam titip kocapkeun ka junjungan urang sadaya nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada wargi, kepada sahabat, dugi kurang sadayana. Dinararagami aling basa Korea Indo sadunya. Kuring sejang ngiring ngareuah-reuah ngalangkungan media sosial ku karya diajar diantara hampunkeun bobilih aya kalepatan sareng kalulupatan. Gunaan basa Indung nyaeta basa Sunda. Umat sadaya-sadayana ulah poho kana basa Sunda nu mana basa Sunda ngarupakeun bahasa budaya urang. Urang salaku urang Sunda wajib ngamumule basa Sunda. Simukuring putra-putri anu guyuh dina komunitas Asgar sejang ngawejongkeun meuleuh poe basa Indo sadunya. Sakitu anu kapihatipun bobilih aya kecap anu teu merenah catur ka ukur tawakal Jember Pangapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Ibu bapak para saderek sadayana anu kusim kuring dipika hormat, tugiring rawuh rasa syukur langkung tipayun hayu urang panjatkeun ka Gusti Ilahi Robi. Sholawat miwah salam tetep kocorkeun ka junjunan urang sadaya nyaeta Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para wargina, ka para sahabatna tur dugi ka urang sadaya. Dina raragami eling poe basa Indung sadunya, simkuring sejang ngiring ngareuah-reuah ngalangkungan media sosial ku karya diajar biantara. Hapunten boh bilih aya kalepatan sareng kalulupatan. Ngeunaan basa Indung nyaeta bahasa Sunda. Umat para saderek sadaya ulah poho kana basa Sunda nu mana basa Sunda mangrupakeun basa budaya urang. Urang salaku urang Sunda wajib ngamumule basa Sunda. Simkuring Abdi Cahya Ramadhani putri Bapak Alif Nur Alam anu gugum dina komunitas Asgar sejang ngawilujengkeun mieling poenan basa Indung sadunya. Sakitu nu kapihatur hapunten boh bilih aya kecap anu teu marenah catur nu teu kaukur tawakufna Jembar Pangempura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.